ngan lamun teu boga duit daripada ulin teu mending ngaji. Jadi fakir teh Allah ngadamal nu halus di nu fakir. Jadi ulah waka ceurik di jeun jalma fakir lamun jadi alus. Ulah waka ato di jeun jalma beunghar bisa jadi goreng sama beunghar, bener kan? Jadi Allah kawasa ngadamal nu alus di nu alus, ngadamal nu alus di nu fakir, di nu awon. Atuh ari kitu makang nu matak ayat Al-Qur'an asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi nu cek anjeun alus teh cek Allah teh alus. Tapi wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi nu cek urang alus cek Allah teh alus. Bisa jadi nu cek urang goreng cek Allah alus. Nah gitu. Naon sababna kaan? Makhluk tempat dohir af'al Allah. Tak eta. Makhluk mah sekadar tempat dohir af'al Allah. Nu sae bisa jadi awon, nu awon bisa jadi sae. Hartina lain nu sae disulap jadi awon Kang. Di nu sae aya nu awon, tah gitu. Seperti salat sae, tapi riya jeung ujubna salat mah sae ban. Allah ngabisakeun salat ka urang tapi dina salat hate riya jeung ujub, cilaka eta mah Kang. Salat teu eureun ti neraka teu hanyat. Ribu